bari udud mang Ya. ngantosan kopi urang dibaca dina babu tawakul Allah dina tanbihul gopilin. Perbedaan dipenta na manusia jeung dipenta na dat Allah. Jadi manusia mah mun dipenta besok bendu, ari Allah mah bendu kadu jalma nu tara mentah. Jadi bahasana kieu waqala Fudel bin Iyad rahimahullah ahabun nasi ilan nasi manistagna anin nasi walam yas'alhum syai'an. Manusia nu paling dipikaresep ku manusia deui nyaeta manusia nu tara barang penta ka manusia sejen. Maka manusia bakal resepkeun ka eta jalma datara pepenta. Wa abgodunasi ilaihim manih taja ilaihim. Nu paling dipika bendu ku manusia mah jalma anu sok daek pepenta. Kitu we lempeng nama. Lamun dideuketan ku jalma nu sok pepenta manusia mah sok bendu. Resepkeun da sieun beak hartana. Wa ahabun nasi ilallahi manihtaja ilaihi wa sa'alahu. Tapi manusia nu paling dipikaresep ku Allah mah nyaeta jalma nu sok butuh ka Allah. Daek menta ka Allah teh eta nu paling dipikaresep ku Allah mah mentana manusia ka Allah. Bahkan wa abgodun nasi ilaihi manistagna anhu walam yas'al minhu syai'an. Manusia nu paling dipika bendu ku Allah mah jadi manusia nu ngarasa cukup ti Allah tara daek menta ka Allah. Jadi jalma anu tara ngadua teh eta jalma bedegong ka Allah teh. Jalma nu tara menta ka Allah teh eta jalma bedegong eta teh paling dipika teh no paling dipika benci ku Allah teh. Beda jeung hareupeun manusia. Jadi kudu loba ngadua mah ka Allah teh, kudu loba menta ka Allah teh. Senajan ya kitu ari urang mah serba kekurangan, Allah mah nu maha beunghar. Tah kitu. Manu beungharna manusia tidak ben aya batasna, beungharna Allah mah teh aya batasna. Kudu dah tuh. Kudu. Aduh, sepuh.